Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Hadirin anu kusim kuring dipika hormat, sateu acana hayu urang panjatkeun puji sareng syukur ka Gusti Allah Subhanahu wa taala anu atos paparihkeun rahmatna ka urang sadaya ugi katiasa patepang rarai di acara ieu. Teu hilap sholawat serta salam urang curah limpahkeun ka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ka keluargana, sahabatna, sareng umat nepi ka akhir zaman. Ibu bapak guru anu sim kuring dipika hormat jeung rarencangan anu dipibanggakeun. Dina waktos ieu abdi bade ngadugikeun pentingna urang ngajaga kasehatan kanggo urang kasadayana. Urang sadaya wajib ngajaga kasehatan sareng kabersihan lingkungan. Teras urang teh kedah ngalaksanakeun hirup sadinten jeung cara urang anu sehat. Misalna bersihan awak sorangan, bersihan kuku, nyikat waos anu rutin jeung sajabana. Tah eta contoh hirup anu sehat. Contoh anu sanesna urang kedah micen runtah di tempatna, teu kenging sembarangan. Atau batuk, bersin kudu nutupan bahan ameh teu nularkeun virus ka batur. Urang teh kedah mika cinta kabersihan anu urang sangkan hate urang ge suci jeung bersih. Lamun urang hoyong janten jalmi anu jagjag kuaringkas, urang kedah soson-soson bersihan diri urang sorangan tina sagala kotor anu aya. Bade kotoran jasmani, rohani. Upami bersihan kokotoran jasmani, urang kedah mineng mandi, bersihan lingkungan, jeung sagala kokotor anu bisa nyebabkeun panyakit. Tuluy kumaha amun bade bersihan kokotor rohani? Carana nyaeta urang kudu ningkatkeun keimanan urang jeung ibadah ka Gusti Allah. Ngan anu kudu diingatkeun, sehat lain saukur bersih hungkul. Urang kudu ngagerakeun jasmani urang, mantak ngajagjakeun ti diri urang sorangan. Misalna olahraga. Rupina mung sakitu anu tiasa kapihatur ti sim kuring. Hapunteun anu kasuhun bilih aya kalepatan sareng carios anu teu mareunah ka anu manah. Hatur nuhun sadayana. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.